Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui pamirsa pemirtup nu sami-sami manco kana dongeng Sunda nanya. Haturan kasadayana kanu sami-sami mikaresep mikalandep kana ieu seni dongengna. Urang lajengkeun dongeng anu kamari katunda anu nyandak judul Wawales Kanu Telenges. Ieu dongeng dikarang ku Abah Kampung di Cianjur. Hapunten kasadayana bilih dina ngadongengkeunna simkuring rada tangteg keneh maklum nuju diajarnya. Urang napak tilas wih deui ka zaman kapungkur waktos urang keur aralit sok saring simkuring ngadangukeun dongengna Wakepoh, Mang Barna, Mang Jaya di hanapeun kolong bumi bari ngalaunur-unur pamirsanya. Aduh, kabayang waktos keur alit tawa bari ngadepong gogoleran ditepas. Urang nampak tilas ka almarhumna Wakepoh sareng Mang Barna. Mudah-mudahan anjeunna anu tos ngantunkeun urang sadayananya dihapunten sagala dosana, dihampura sagala dosana, dicaangkeun alam kuburna, ditampi iman Islamnanya. Amin ya Allah. Humaya amin. Sumangga supados teh nyangkolong kana waktos urang kawitan wae ieu dongeng anu ngabantun judul Wawales Kanu Telenges karangan Abah Kampung di Cianjur. Sok kaparayun sadayana harita si Ugan gugoroan ka Pak RT. Pak RT, Pak RT, Pak RT. Cek si Ugan bari ngajanteng di luareun imah Pak RT. Olota Pak RT muka panto bari ngelol. Ya, saha? Cek Pak RT. Abi Ugan Pak RT, abi Ugan. Aya naon yang Ugan? Uguruan. Kieu Pak RT, di bumi Mang Ading seueur warga anu ngagimbung. Aya naon ngagimbung teh? Upuguh maneh teh ngomong teh sugan. Teu balik maneh mah ceuk Pak RT bangun kesel. Kieu Pak RT, incuna si nenek emeh. Si Jang Dodo cenah mah rag-rag ka jurang. Jurang mana? Ai maneh udan di dieu aya jurang. Di ditu cenah Pak RT keur ngalamanuk jeung si Nanang jeung budak Mang Ading. Si Dodo teh budak-budak manuk muruna teh ka tutugan Gunung Ciakar. Baru tutugan Gunung Ciakar batu jauh dan los-los kadi itu budak teh. Tuh kata Pak RT, itu terang tapi mah hayu we seueur ka bumi Mang Ading atuh Pak RT. Oke heula jeung Ugan da disalin heula ieu Bapak. Nya Pak RT gantosan. Geus kitu Pak RT gurag giru asup ka jero di imah maksudna rek disalin. Make calana da manehna make sarung keneh. Tos ngalaksanakeun salat maghrib. Teu kacatur di jalana Pak RT jeung si Ugan. Geus tepi ka imahna Mang Ading pek teh nyawe. Di dinya cing garimbung warga anu minuhan imah Mang Ading anu di luar ge pagimbung bari ngobrol jeung bana baturna. Tuh Pak RT datang Pak RT.
Pak RT datang Pak RT. Pak RT datang, Pak RT datang, Pak RT datang. Cek warga bari nyari ngerai. Apa yang ngabageakeun Pak RT anu karek datang jeung jangkugan. Sanggeus datang Pak RT pok ngomong ka Mang Ading. Aya naon Mang Ading, ieu teh meuni acara leuwas, asa cingkeun kieu. Cek Pak RT ka Mang Ading. Kieu Pak RT, cenah nang budak urang. Jeung jang dodo ngalaman pek teh cenah manukna teh lompat ka gunung tutugan Ciakar di Barari. Pek teh si dodo mah cenah ragrag ka jurang. Terus kumaha atuh ayeuna? Mana si Nini Emeh? Itu di jero Pak RT keur diupahan ku pamajikan urang. Da ceurik wae Pak RT karunya. Cik. Mana si Mbak Mehna? Bari cek Pak RT. Bari asup ke jero imah Mang Ading. Pek teh Nini Meh keur nyegeruk ceurik. Bari ku BAT diupahan. Jangan ikut ini, ikut ini, ditonton cenah antum ka jurang, urat ini, cek Nini Emeh lu mengis ka Pak RT. Nya mak ku abdi jeung warga bade dipilarian. Sugan aya milik keneh si Dodo bisa kapanggih. Nya atuh Kang RT ini rek jadi saha deui. Kan ukur boga ijo hiji-hijina Kang RT. Geus kitu mah Pak RT ngajak wargana. Maksudna rek neangan jang dodo ka gunung tutugan Ciakar ya. Cek sinanang mah ngagebrus ka jurang nu aya di dinya. Warga pupek ngahurung-hurungkeun oncorna oborna. Bari jeung mau bardog. Bring we warga teh aya ka 20 mah ngabring mending asek. Mapai-mapai sawah, mapai-mapai kebon. Maksudna erek neangan jang dodo cenah nu bejana ragrag ka jero jurang. Satepina ka hanapun gunung tutugan Ciakar. Warga mencar neneangan jang dodo. Rungkun-rungkun di asruk. Anu bala di caangan. Tapi waleh jang dodo teu aya laratanana. Warga bingung. Kitu di Pak RT ngahuleng sabab jang dodo can kapanggih. Kading wanci geus terus lumaku. Peuting karasa jempling, angin peuting ngadalinding. Nebak kana dangdaunan. Tiris nyecep kana ati sanubari. Teu karasa ongkorongokna hayam di pilemburan sari tembalan jeung batur-baturna sing horeng teh geus wanci rek kasubuhnakeun. Nu akhirana Pak RT jeung wargana ngajak deui balik. Awargi, ayo
Maka pagi isukan deui neangan jang dodo mah. Geus subuh geuning. Ya Pak RT. Isukan deui lah. Tolong. Balik. Ya Pak RT, izin deui bae lah. Dita aya laratanana jang dodo teh. Cek warga cing kecewis ngomong ngajak balik ke Pak RT. Sanggeus sapuk dina kasapukan bring. Warga talaga ngabring baralik deui bari mawa hate nu hanjelu. Lantaran jang dodo teu kapanggih anu ceuk sinana mah ragrag ka jero jurang tutugan Gunung Ciakar. Urang kocapkeun isukna. Warga jeung Pak RT geus ngarariung wan kira-kira pabeberang. Manehna teu putus asa bring deui nuju ka gunung tutugan Ciakar. Tempat-tempat anu barala diasrung. Jurang-jurang anu langkewang dipapai diturunan tapi weleh jang dodo teu kapanggih wae. Kitu jeung kitu pagaweana warga talaga anu neneangan jang dodo tapi hasilna nihil. Si jang dodo siga nu tilem di eta tutugan Gunung Ciakar teh eueuh laratana pisan. Nu akhirna Pak RT mereka putusan ngalepaskeun ngaridokeun ka jang dodo anu ragrag ka jero jurang geus moal diteangan deui. Bari warga baralik ngabring bari mawa hate nu hanjelu. Tarungkul bangun sedih inget kanini emeh anu hirup sabatang kara eueuh batur pakukumaha. Ayeuna ditinggalkeun ku jang dodo jadi icuna. Kabayang keluarga bekas sedih hate nini emeh. Da manehna ngan saukur boga icu hiji-hijina. Budak di anakna nyaeta Bimae anu paeh lantaran ditandasa ku jalma jahat. Kitu caritana ieu lalakon pamiarsa. Urang kocapkeun di hiji poe dini meh keur dirariung ku Mang Ading jeung ku Bi Ate katut sinana. Sabab kalengitan si dodo matak pikiran keur dini meh. Manehna sedih kacida. Hirupna asa geus teu puguh. Sabab manehna teh ngan saukur hirup duaan jeung jang dodo. Nini emeh gering nangtung ngalang layung. Kaleban ku jang dodo nu akhirna nini emeh teh gering parna. Harita oge keur dirariung ku Mang Ading jeung ku Bi Ate. Keur diupahan dasa popoe teh nini meh ceurik jeung ceurik. Da inget kam jadi incu nyaeta jang dodo. Nyai Ate mah aya naon? Ini teh geus teu kuat. Tong sasauran kitu nih. Keun urang pasrahkeun Kang Maha Agung. Urang doakeun sugan jang dodo selamat Nini. Anu dodo. Gimana dodo. Ya Nini
Nini emeh kacida sedih. Kitu bi ate ramisa ngadenge nini emeh nyamat-nyamat anu jadi incuna nyaeta Jang Dodo. Mang Ading oge sarua ramisa da teu tega ningali nini emeh anu terus nyambat-nyambat anu jadi incuna. Geus aya saminggu meureun nini emeh geuring kitu teh. Kan ayeuna nu rada parna teh geus 2 poe teu kaasupan sangu saremeh-remeh acan. Batina kasiksa, pikirana goncang. Ini emeh kalaleban ku menjadi incu nyaeta Jang Dodo. Anjing. Ya mak, ayang mak, ya adik mak. Cicip ayam dijodoh ini esa ayam kamu mana ya aji nyamakeun be tok hariwang ayam bangke diurus ku si Nanang nyanyi ayam apa punya nyanyi diurus ayam dijodoh mani ceuk si Nanang bari lewa-lewe. Ini emeh nyage kering tapi ingat karena cocokan Jang Dodo nyata hayam jago anu dingaranan si Jagur ditah ka Mang Ading panguruskeun eta hayam hitung-hitung kenangan cenah. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa anu sampurna nini emeh dipunut kuno rahayu dipenta kuno kawasa mulih ka jati mulang ka asal raga ninggalkeun nyawa pamirsa lepat teh nya nyawa ninggalkeun mangsa cager ba kamu nyawa ninggalkeun raga sampai ke hanteuna nini emeh ucapan terakhir manehna kaleleban ku Jang Dodo sampai ka ninggalkeun alam dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nini emeh tos ngantunkeun pamirsa. Biate Mang Ading kitu deui si Nanang ngagubuk hareupeun layon nini emeh. Gitu deh Mang Adi manehna sumegruk ceurik teka kocap si Nanang mah komo ngaguguk buwikan siga anak beurit ceuk si Nanang. Geus kitu mah pamirsa sadayana. Urang ringkeskeun ieu carios. Nini emeh isukna di Pulasara keluarga di dinya. Khususna ku Mang Ading jeung ku Biate dikurebgeun di kuburan. Anu parendeng jeung budakna nyaeta Bimae jeung Mang Ata. Kitu unggalna ieu carios pamirsa. Caag urang simpen di haleuna museum, urang tunda di Hanjuang siang. Paranti nyokot ninggalkeun isu pageto bakal kasampeur deui. Urang guar lalakon wa anyar di hiji gunung, di hanapeun gunung
Cianjur. Didinya aya hiji paguron silat anu dipimpin ku pupuhu na nyaeta Ki Raksabala. Ai Ki Raksabala ieu hiji jawara pilih tanding can aya nu mapakan kana elmuna, manehna talangas kasasama teu waleh main gabren. Tara mikir batur untung jeung rugi, nu penting mah manehna senang. Anak buah Ki Raksabala aya ka-20 mah pagurona ge dingaranan paguron careuh mencek. Maya aya paguron careuh mencek bakampung cago. Aturan careuh mencek sagala bakampung paguron. Aduh, biasa bakampung teu balik ya. Congkok paguron meong congkok. Memersa atosan dong ini ge balai di bakampung banyak loh. Jeung nu ngadongeng teh balai gitu. Aduh, pamirsa dicekapkeun sakieu wae dongeng wawalas karut talngesna dicekapkeun sakieu wae. Atur nuhun ka sadayana kanu sami-sami manco kana acarana Dongeng Dek di channel. Mudah-mudahan enjing bisa diteraskeun deui. Atur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum.